Jika nu hoyong dipoto paheulana abdi. Sareng Ibu Ramana mangga. Sepuhna Ramana ti Cep Budi sareng Ibuna Cep Budi dihaturanan ka Allah wabarakatuh. Para sepuh, miwah para wargi sadaya, alhamdulillah akad pernikahanana neng Cici sareng Cep Budi parantos lengse kalayan lancar teu aya halangan harongan naon-naon. Oge hapunten pribados ngaturkeun nuhun ka kersana Bapak pengatur acara anu mana anjeunna parantos maparingan waktos ka pribados kanggo para wargi sadaya sakumaha adat kabian kanggo mandu acara ieu pribados ka papancenan namun satu acara hapuntenna pribados neng suci palih dia ka mamah nya ka wakil mamah teras abu di mah ka mamah masing-masing heula ngadeg bae heula anti hiji heula mun leumpang ngalengkah heula rekit cia drama anak king sasat ayeuna hidup rek incah ngambah sagara rumah di sareng neng suci geura deku dipayeuneun ibu hidup punten abdi anu ti alit duy geus ageung kieu teh abdi salamina ngarepotkeun ka mamah sareng abdi doakeun ku mamah mudah-mudahan abdi bade ngambah sagala rumah pangapura ti mamah moal bekal sing lulus-mulus silih asah mudah-mudahan rumah tangga hidup jantan rumah tangga neng mamahna dirangkul nyak disun a mamahna sami panginten apa mangga hapunten abdi doakeun abdi mudah-mudahan doakeun ku aa sareng ku apa mudah-mudahan rumah tangga oleh sareng salehah anu tiasa ngabaktos ka Ibu Rama amin ya Allah amin ya nanti sunah alhamdulillah panginten amin ya rabbal alamin alhamdulillah panginten ya abdi budi sareng suci pepejeh ku mamah mudah-mudahan rumah tangga abdi sareng rumah tangga mau dibeda-beda ku mamah oge hiap kaset ku mamah mau dibeda-beda hidup ku mamah diangkeun pisan diangkeun put mangga neng suci mamahna disun mangga ayeuna ngalih ka Rama mangga panginten maksud sareng tujuanana upamina sepuh urang henteu nyari doang kumargi sakitu urang nu janten putra put mangga